Assalamualaikum. Petasan hiji bae, petasan hiji bae. Game terakhir Umi acara tabu 11 langkung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iftataha bi syahril muharram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukarram wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham, amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Shadaqallahul adzim. Kapayunan para kiai, para sepuh pinesepuh saumumna kiai anu haladirung ieu hapunten teu wiji-wiji ku jisim kuring dibika hormat tur dimulyakeun. Aparatur pejabat pemerintah bil khusus Muspika Kecamatan Kopo saat ia hadir. Bapak Camat, Bapak Kapolsek, oke, Bapak Kepala Desa beserta seperangkat pejabat desa puji simkuring dipika hormat. Teristimewa para panitia penyelenggara acara peringatan Tahun Baru Islam khususnya Kampung Mandung. Urang doakeun mudah-mudahan para panitia berikut para masyarakat anu ngayakeun ieu acara muga-muga ku Allah sing dijadikeun masyarakat anu ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ciri urang hirup betah di alam dunia. Kamari keneh urang peringatan Tahun Baru Islam berarti ayeuna urang geus ningkat deui kana tahun nu bakal datang. 1446 Hijriah. Syariat umur dipanjangkeun, hakikat kontrak umur dipendekkeun ku Allah. Moga-moga dina Tahun Baru Islam nu ayeuna urang ku Allah Subhanahu wa taala sing selalu dipaparin taufik hidayah.
kulantaran orang hirup di alam dunia sadayana ngemban amanah diberi titipan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaraha titipan teloba, hanya 4 titipan ti Gusti Allah nu ditenden di manusia. Anu kahiji, ketika orang dititipan ilmu ku Allah, cek Allah ieu ilmu teh dititipkeun ku aing di anjeun. Apakah ieu ilmu dipakai ibadah? Apakah ieu ilmu diamalkeun? Apakah ieu ilmu teh ku anjeun hanya ukur jadi pamer? Maka jelema para hadirin jaga moal lempang sukuna di alam mahsyar. Sameme ditanya ku Allah 4 perkara. Di antarana ialah ilmu anu dititipkeun ku urang. Ketika urang dititipan ilmu, hayu babarengan ku urang amalkeun, ajak masyarakat supaya daraek tobat ke Allah, ajak supaya daraek berjamaah, ajak supaya balalager akur jeung dulur, akur jeung tetangga, akur jeung baraya. Sebab ilmu teh patokan. Ketika manusia dititah ibadah ku Gusti Allah ulah jauh-jauh, contohna salat. Eta salat lain kewajiban kiai, lain kewajiban nu beunghar, lain kewajiban pejabat, tapi itu salat kewajiban umat Islam. Maka neangan ilmu salat hukumna fardu ain. Mantak panggeblek-geblegna jelema sakolong dunia nu tilok ngaji tetek sagede jebung. Hendak dikukumakan ke moal bener. Mun hayang nyaho ieu mamang kabiasa nu pang polongo dari dunia. Nu tilok ngaji. Cek saha eta? Cek Kangjeng Nabi lain cek Haji Jamaluddin. Ndek ngalawan kan Nabi buruk sumut dia hirup di alam dunia sababiyah aya Kangjeng Nabi. Urang boga rizki bisa dahar itu doa Kangjeng Nabi. Nabi teureun-eureun ngadoa pikeun umat ketika Rasul diutus ke alam dunia, diangkat ku Allah jadi Rasul. Sadarana para hadirin, Rasul ngadoa ieu itu jeung sajabana kabeh jeung umat, temikiran pribadina, temikiran anak incuna, nu dipikirkeun beungeut nu kararieu. Urang kabehan berikut kuring. Para hadirin wal hadirat. Terus atuh dakara teh mulai. Sok sampai jam sabaraha urang dieu kuat. Hebat orang dia karena ngaji kararuat, orang dia marajin bohong. An-nasu sinfani alimun wa muta'alimun, cek Nabi. Manusia terbagi 2 golongan. Pertama alim, yang kedua muta'alim. Hiji jalma nu ngajar, cek Nabi. Sadunya hanya dibagi 2 ku Allah pangkat manusia. Hiji alim jalma nu ngajar, 2 muta'alim jalma nu belajar. Kiai macakeun kitab di masjid, kiai ngaranna alim, ibu bapak ngaji denge ngaranna muta'alim. Moga-moga urang kalebetkeun kana eta. Amin ya rabbal. Jeung eueuh deui paling kuat gedena ganjaran ngaji. Urang teh aya Pak maca sholawat diganjar mun geus maca sholawat, sholat diganjar mun geus sholat, sodako kaya tim piatu diganjar mun geus sodako, tapi ngaji pala hadirin ndek lempang ka pangajian sok malam naon di dieu pangaosanana malam rebo karena dia tukang cekal kana rokok dasupkeun berangkat bawa bae rokok bosek ge lumayan
pokoknya MK terkodalin pokoknya Hamid Jarami lumayan kan tumbi lagi palodar gitu lumayan terapa bawa materi 10.000 sabungkus ngakulah di pikiran kak kiai mah modern kiai mah rokotan samsu kiai mah campur namil minimal surya teuing teh mah jeung santri bae cengkeh mah karena kecukupan sekal karena rokok screening di telepon nggak ngaji nggak sengat nggak ngaji Aikunaon assalamualaikum cek anak nak tidur di soka salam mak apa aja tuh ayah dia nak ngaji apa anak neng bah gerakan dia ayo gitu gerakan dia ieu neng karasa teu ngajurusi acan datang ti pagawean mangkaning sip 2 kuari wayana apa ka dia mun bisa jeung emak ka dia anterkeun ku sia tah ku saha bae wayana akhirna bapana teh jadi teh ngajina lantaran anakna teu ngajuru salakina keur eueuh jadi teh ngajina eta ganjaranana sarua jeung nu ngaji ditulis ku malaikat ngajina mah henteu kulantaran geus azam bahkan geus niat manehna hendak berangkat ke pengajian teh jadi ganjaranana sarua jeung nu ngaji untung ngan ulah apiana bisikeun doang kamana ada ngaji teh jadi asal ganjaran be tolol atuh nyahuan pangeran marodiah aya teh rodiah di dia teh anhaya eta hiji teh icon sagala teh odah si kokom ge si nining aya nah pemboga adi si neneng eta padahal si nunu kasarman aya sarman iyalah pahala ngaji para hadirin tak iya bakal ditanya ku Gusti Allah ilmu bakal ditanya nu boga ilmu mantap ajak masyarakat sakamampu urang geus masyarakat materangkeun bae kitab rukun wudu bab salat sifat 20 beres ulah nu muluk-muluk ajak tobat ulah nerangkeun hakikat mu'rifatmu aya tahapan boro-boro nyaritakeun itu bab ngisan ge can bisaon kadang-kadang pemuda wer beki di mana bae bari nangtung boro-boro ku ngisa kalau disiteukan peletok ya Allah ya Rabbi batur karang gudang ES disiteukan teu boga dosa pot leng dulu batur laju lain ngisa kalau dia adukeun jeung tiang listrik gusar kesel eta tiang listrik lamun bisa ngomong teh mah ngomong pemuda cek tiang listrik nek naon sih ada adu-adukeun jeung aing kajan kumaha ge moal maikeun dia nu aing cek tiang listrik mantan ilmu penting para hadirin wal hadirat geus urang mah eta beulaanan pertama urang akhlak sabab ieu kuari jelema geus kurang adab di masjid geus kurang dipararake berat-berat lalagaan datang ke masjid ngecas HP ngome HP di masjid kurang adab iyalah mata munasabah anu pertama ilmu nu diterapkeun ka anak teh adab tata krama para hadirin wal hadirat wajib ibu bapak ngadidik anak sakumaha cek Imam Ghazali wayajibu alal abai ta'dibul abna'i wa tarbiyatuhum wa irsaluhum ilal muallim atau ilal ustadi idza balagha arba'a sinin wa arba'ata ashhurin wa arba'a ayamin wajib kanu jadi indung bapak nyerahkeun anak urang kasa ngadidik ngakhlakan anak ngelmuan anak lamun teu bisa wa irsaluhum ilal ustadi
kirim kaburu ngajina. Ketika umur sabaraha tahun anak wajib ku urang diberian akhlak. Cek Imam Ghazali, idza balago arba'a sinin wa arba'ata ashhurin wa arba'a ayamin, ketika anak umur 4 tahun 4 bulan 4 poe mun kuari masa sekolah Quran. Oh tak ngerti nyaho iya buat benar tak nambu PAUD emak nunggu sekolah mau nyaho manya nah PAUDnya nah singkatan PAUD eta ku teu nyaho aya eta PAUD jam saha tadi eta kumaha pendidikan PAUD pendidikan usia dini ari anak naon pendidikan anak usia dana atau nasi dini bae kurang si dana bawa wajib tadi serahkan para hadirin wal hadirat. Maka orang ketika hendak ibadah tanpa ilmu mohon maaf ungked-ungkedan di masjid tapi tanya syarat rukun wudu salat rukun wudu rukun salat sampai ka hideung tarangna mohon maaf mardudatun la tuqbal. Iya pentingna ngaji geus mata urang mah geus ngajina udah luhur yang ulah mah kitu baheula geus pernah ngaji di luhur sueuh datang kalapa gitu can bilang eta beres sapina mata kolong baheula ringkes ngomongna dak kalau daek ngaji parukunan nu mata urang kudu ngaji parukunan sabab hirup urang teu ngarukun benar hebat ya kalau baheula aing ngomong pala hadirin gerakan itu dia gerakan itu tuh kamu sholat kau ustad gerak ngaji parukunan atuh jelas hirup urang teu ngarukun dia. Maka para hadirin wal hadirat hayu ayeuna urang sakamampuh saminggu sakali mah ulah sampai teu nincak majlis taklim. Naon sababna? Bisi kaasupkeun hadis Kanjeng Rasul. Para hadirin, idza madha 'alal mu'min arba'una yauman, tatkala di mana-mana idza madha 'alal mu'min arba'ina yauman, di mana-mana hiji mukmin 40 poe lewat walam yajlisil ulama selama 40 poe teu daek nincak majlis taklim mata qalbuhu qasa qalbuhu ay mata qalbuhu maka bakal teas hatena. Para hadirin wal hadirat ay mata qalbuh tegesna hatena paeh nu susah perkara mah geus paeh hese ieu kuari sound system gagah tapi listrikna paeh dasarna eueuh setrumna paeh apalah arti sound system hirup moal ya 1000 watt lampu tapi setrumna mati nyala moal apalah arti 1000 watt. Alah tadi jangan naon barang paeh MSI boga mobil anyar ti dolar paeh itu ngeripukeun jangan kudu ngadorong ibu boga salaki nya kasep nya beungat nya bagur ke ibu barang paeh ulah pes doang tarong di leobil atuh kumaha kasep tinggal kasep apalah artinya ganteng saudara ganteng doang barang modal apalah arti duit loba apalah arti dunia loba pakaian loba mohon maaf cek salakina aku bisa nakarak saja karena barangku paeh bagaikan terong di leo hese perkara mun geus paeh jelema paeh hatena jasadna hirup bahaya mending paeh jeung jasad-jasadna lamun bau kurang kubur ai paeh jeung jasad-jasadna paling jago jadi bobongkong paling genubi endok salang tapi lamun jelema jasad hirup hate paeh kau mangi jauh batur nuasa ditelengnya kumanehna geura peuting mah boleh dicacat ta jauh kau mangi bingkang batur dipali mangi motor batur dipali iyalah akibat hate paeh lamun geus paeh hatena
Masya Allah, ialah yang paling sulit para hadirin. Maka moga-moga para panitia jeung masyarakat kampung di dia sing dijadikan masyarakat nu darek ngaraji. Paling kenal mengaji ya gek badiuk teh nyaho naon. Jeung baca kitab kiai ngarti atuh tunggu tang dengar di molor beres. Ganjaran kungkil. Coba. Mang, bos bolu. Ulah, naon saweran. Hijikeun bae jeung amplop. Untuk bahkan aya keterangan Kangjeng Nabi kumohara jalma daek ngaji bala hadirin cek Kangjeng Nabi di mana-mana hiji jalma mumin cicing di majlis taklim sajam ganjaranana sarua jeung tahajud sapeting 100 rakaat. Aya eueuh ieu urang Bandung nu tahajud sapeting 100 rakaat. Aya eueuh. Atuh pastilah eueuh potongan banget kieu mah. Kula gecan pernah atau kamu banget tuh kieu. Para hadirin wal hadirat sarua jeung tahajud 100 rakaat. Bahkan aya keterangan sajalma anu ngaji cicing di majlis taklim sajam sarua jeung tahajud sapeting 1000 rakaat. Warbohan. Iyalah lebah dia bapak-bapak ibu-ibu. Maka urang eta ilmu bakal ditanya ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin nu kadua Allah nitipkeun ka urang teh para hadirin wal hadirat harta. Jeung Gusti Allah sia ku aing dibere harta. Beda tinu sejen. Batur mah boga batur mah naon ngaranna teu boga mobil, sia mah boga mobil. Batur mah imana satingkat, sia mah 3 tingkat. Tingkat ka hiji kotok, kadua manehna ka 3 beurit. Batur mah imana gedong, sia mah panggung. Batur mah sawahna 10 kotak, sia mah 100 kotak. Maka cek Allah bakal ditanya. Iya, para hadirin dipertanggungjawabkan. Dabongan dititipan ku Gusti Allah. Para hadirin wal hadirat, ta ieu harta teh ti mana neanganana? Tina perkasaban halal apa haram? Laju geus meunang teh ku anjeun sesana diinpakeun apa henteu? Nah inilah. Jadi kabeh ngandung resiko. Ternyata senang mah pasangka-sangka. Cenah nu senang mah satu cenah kiai. Laju bae tak kiai mah mun ngomong senang bae kieu dinya. Nu ngeunaan mah cenah kiai tuh, tukang ceramah Ki Pudoli, tuh Ki Jamal, Ki Asep Dimyati, ceramah sajam nyarekan jelema, balikeun dibere duit. Dibere berkat ceuk saha senang. Wayah gua aing di lembur batur keneh. Datang ka imah jam 3 peuting. Masya Allah. Laju bae Pak cek pemajikan star. Penting aing balik isuk-isuk tah lempang deui. Alamatan tuyul pan eta. Macem-macem kiai geuna. Pantai macul bae. Teu macul. Bari eta kiai mah deung-deungeun hadirin wal hadirat. Eta bari kiai mah coba imana tilok dijaga karena tilok ditulakan 50 lagi. Eta jelema atuh blang-blang bener rasu. Eta senang pasangka-sangka. Cek urang imah gedong nu senang, cek saha imah gedong senang. Kuari paila. Yai imah jadi maling. Boga emas bae ge diteunna ge kunci dapat 5, hiji kunci gerbang, 2 kunci lawang, tuh 3 kunci kamar, 4 kunci lomari, 5 kunci sorok, geus 5 kuncina. Urang nu miskin atuh teu kudu. Jangan boga emas teu boga duit ieu. Imah blang-blong, jadela molongo, maling barang neuleuk, kuat jadela ge ditutupan ku maling. Cek maling anak malulu cenah ieu mah. Maling ieu nutupan imah urang. Senang silih sangka.
cenah Pak Camat nu senang mah cek saha camat senang mikirkeun saopo darugeul masyarakat tadi. Tuh tanya ku Pak Camat. Balik. Polsek senang cek saha. Hanya pas sangka doang eta kesenangan para hadirin. Mun hayang senang gampang, muak bena seeng senang. Ya sasada. Cenah nu senang mah tuh cenah pemuda. Ngeunaheun cenah. Dari itu nu mikiran. Mana yang ngalamun dia bisa jomblo, bisa laku-laku. Hei pemuda, hei. Hei pemuda. Udah karawin, tarik kiamat. Ya Allah, malah hadirin melandra. Ditanya ku Gusti Allah, di mana harta banda anjeun? Dia menangna halal apa haram? Para hadirin hadirat mantak ieu urang wayana, ketika dagang, ketika tani tatanya. Ka kiai tatanya naonna? Ieu kula kewajiban zakat teh sabaraha duit kuduna lamun dagang. Ieu kula kewajiban zakat pare sabaraha kintal kakuduanana. Para hadirin kudu nama kitu. Sabab bakal ditanya ku Gusti Allah. Min aina tasabuh wa fima yunfiqu. Di mana siangan perkasaban? Apa di barang halal, apa di barang haram? Ketika di barang haram, waduh loba duitna dipakai ongkos ka Mekah. Contohna heulanan. Labbaik Allahumma labbaik datang ka Mekah. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Cek Allah la labbaik wala sa'daik. Teu labbaik teu naon cek Allah. Teu bagja teu naon, teu hebat teu naon. Zaduka minal haram. Ongkos sia menang korupsi, ongkos sia menang maling, ongkos sia menang nipu. Wal iyadu billah. Kenceng amat ya, can nyatuk ulah. Iya motor Honda ya, nabetingan kia ya lajuna. Dua muka sandingan kia baju awik ya. Mana akhirnya balik di Mekah, awagibto, awagiro, para hadirin wal hadirat. Sabab iyalah, ges akhir zaman hararese, riba ges dianggap dosa, perzinahan ges di mana-mana dianggap dosa. Melakukan melakukan itu geus dianggap dosa para hadirin. Maka sabab sakitu dina taun ieu geura perhitungkeun ieu awak picilakaeun tah apa urang teh pisenangeun, apa urang pisalameteun, apa picilakaeun. Harta bakal ditanya para hadirin. Nu katilu nu bakal ditanya ieulah umur. Umur sia cek Allah kuaing dibere sekian tahun. Aya nu 80, aya nu 70, aya nu 65. Mantang munasabah para pemuda ibadah macam Kangjeng Rasul. Sihataka qabla saqomika mengpengkeur cager meme datang ger. Geus geuring mah boro. Endek sodako mah mengpengkeur boga meme datang mis. Gas miskin mah boro. Kadang-kadang paneta jelema keur miskin, ayeuna butuh hayang. Aing ge muntah mah aing ge. Nah, aing. Hoyong aing teh deung-deung. Aing ge muntah mah duit loba. Ya itu loba. Aing siap ngomong naon suro. Jelema geus gablek mah kadang-kadang pelit. Heeh. Tasaatik nu beunghar yatim piatu teu diperhatikeun, masjid eueuh kobakan teu diperhatikeun, mushola eueuh cayan teu diperhatikeun. Para hadirin ngabangun imah rengse 2 tahun bari teu boga hutang, kadang-kadang masjid segede pareuh 7 tahun teu angus-angus. Yuk terus mata sifat muttaqin cek Allah tadi dina Quran dicaritakeun. Alladzina yunfiquna fis sarra'i
wad-dharra. Sifat jalma muttaqin mah diantarana alladzina yunfiquna fis sarra, sok daek sedekah, sok daek ngaluarkeun sedekah fis sarra, lamun keur loba merena loba deui, wad-dharra lamun bogana saeutik merena saeutik deui. Ya, bulan Muharram loba kejadian sangat istimewa, bahkan pahalana pohara. Ulah nurutan deung-deung aing ge lamun tah macara si anu aing mah moal wakan ngabagikeun yatim lamun can boga duit 200 juta atuh nanaon aing pagawean dagang uduk atawa pagawean ngojek. Ulah kitu batur bisa saurang ka yatim 200.000 atawa 100.000 urang boga uduk 5 siki atuh bikin kunaon buka duit 10.000 tah ceng aya yatim 2 aceng wayahna 5.000 sewang mampuna sakitu lain gede jeung leutikna tapi sifat kepedulian manusia hese. Jadi jelema pelit mah hese dikubar pelit bae ulah sing sarwana hiji sarake ulah pelit ka pamajikan ieu di bulan Muharram dengekeun bapak-bapak enggak saya kedengekeun deui. Teu pararuhu. Bungahkeun anak kapang deung-deung heula. Pamajikan di bulan Muharram. Eta ganjaranna pun. Coba satahun sakali Kak. Wih, urang nyieun hartina kejutan. Masya Allah di bulan Muharram ini tenang mah. Wih, Masya Allah. Pokoknya iya bapak kuari, pokoknya mah nendahar enak. Maksudnya Pak Gas, dengan makalester itu ulah. Ih Pak, atau mending cara dengan dari luar. Iya bisa warna di luar, nampar di daun dirinya. Dari luar itu. Beli bapak anak, Masya Allah, meli guru ame. Wih, pokoknya meli daging, meli semur, meli sate, meli rendang. Oh, lauk bandeng, panggangna, paisna, satena. Pokoknya meli sayur asam, sayur sop. Bu, iga bakar, iga kulup segala. Pokoknya mah jeruk, anggur, melon, tetek, bangek. Hebat pendeta salaki, menyenangkan anak pemajikan satu sekali. Pak, ya Allah, iya bapak, lo banget ya, tenang baik mah. Ya Allah, ya Rabbi, aing udah 5 pesta, be. Alhamdulillah, iya bapak enak tuh ya. Be, nggak ada yang ceramah ki jaman. Bapak tahu sekali, hai nyenangkan mama, hai nyenangkan bararudak. Alhamdulillah. Ayo bapak ibu minta di mana? Ampura mah orang anting pemajikan dijual sebelah. Mana siapa gusti sepoe leungit cenah ditiangan. Bungahkeun anak pemajikan. Anak pemajikan bunga, tak tinggal deung-deungeun. Yatim piatu. Saha jalma tanggal 1 Muharram di bulan Muharram be bakal keterangan sebelum Muharram. Ngusap hulu yatim. Para hadirin, waduh, eta buk anu cekel ku urang dina sirah yatim bakal mangmentakeun hampura ka Allah. Mata mun pagi yatim bulan Muharram gesak be hulu keul gitu. Lede hulu batu. Maksudnya bapak-bapak ibu-ibu lain diusap lain dicekel bae. Dibere duit. Bere duit kurang saka mampu berikan kue supaya senang. Ya Allah, jauh bapaan, Masya Allah. Rabbana Karim. Ayo pula biasanya sok tanggal 10 Muharram. Berarti mun minggu-minggu Senin Selasa tanggal 10 na Selasa. Atau kula sabada tanggal 10 sok ngayakeun bedi imah tahun kamari ngayakeun. Alhamdulillah nu sok ngiringan Abah Haji kami mendekayakeun izin teu bisa terus nek milu bae ka Abah Haji mangga amplopna pasikeun ku anjeun ka yatim ulah melalui kuring cukup kuring masikeun anjeun masikeun kamari tak aya 15-an Pak. Ya Allah pan lumayan tah 15 jalmi ngajajak per yatim meunangna 800.000 per yatim.
Masya Allah, eta kamari mah kula tahun kamari cek ulah geus sekalian baik menta janda jompo satu desa nya yatim jeung anu jompo geus karolot menang 2 jam eta lurah jeung RT eta ki oji balik deui ka kula apa aja hampura aya naon deui lah anu deui teh waduh di demo kusaha kurang da ngora terus kumaha ngomongna hai lurah hai RT P jangan itu kabari jamaah kami ke serowe langdak lah cukup segitu kumaha anu kumaha cenah di demo enggas ondang kabeh sadesa randang ngora randang wolot mun bisa lempang gotong usia kabeh make roda ka dieu yatim ternyata tilu desa saeutik eta yatim tilu desa teh aya 160 ya tilu desa sakitu teh rangda aya 750 Allah karim cek pemajikan kula itu gak bogoh daratan cek kula hadirna jam 9 bae RT engke jam 9 hadirna eta kumaha kok rangda jam 8 ke daratan menikah dia curi aing ngerecet ngerenyet ayo cek pemajikan kula ibu-ibu entos atuh mending sasalawatan daripada ngarobrol mah salawatan tuh ibu-ibu sholli wa sallim dah kami rombongan rangda batin bareng pengen nyaut tuh bagi gue tatangga kula udah letik jadi kita curi wah wah cek indun aceng kunaon aceng kunaon jari ma dalam batur mati pada duit Bapak Haji aceng mah teu meunang ih cek indungna itu mah yatim atau aceng mah mah banyak kena bapak kunaon eta bapak teu geura paeh di mah ih eta anak kebelag deui teu meunang duit teu Bapak Haji ngorowokan batu kula urang teu tega kau jadi dibikeun ajuna mah dibere karunya suruh panjenengan dari budak masyaallah laju cek masyarakat gampang dah Abah Haji mah asal ciwin dia anak mencuri kayak gini beda duit ini tolol lain gak bantu eta ka kiai kalau kau nyerikan anak ini rame maju tahun kamari mah kiai Haji aya nu anu makula assalamualaikum salam nanti mana ti anu maksudna Abah Haji bade masrakeun putra oh hoyong mondok cenah di dieu lulus SD oh nya Masya Allah Pak Haji abdi maka titipan doang ari abana cenah ai kitu abana ka mana buku yatim oh nya ieu menitikeun zahir batin bu geuning para-parabna ieu buku cenah ieu yatim ari ibuna dikawin ku kula bangsat doang gitu anakna dititipkeun ka ieu indungna diparende ku manehna atuh kewajiban sia jurig gitu kan indungna dikawin ku manehna aya anakna dititipkeun ke kula wow. Perhatikan yatim cenah deukeun eta buku gogodanana nya coba eta urang andai kata anak urang ditinggalkeun Pak perhatian Masya Allah pantes cek Kanjeng Nabi anak cek Nabi ya wa kafilul yatim kahayatain fil jannah aing cek Nabi jeung jalma nu tukang memperhatikan yatim bagaikan 2 jemari antara curug jeung jajangku tuh berarti deket jeung jalma nu tukang memperhatikan yatim Masya Allah nu miskin perhatikan ku urang pala hadrinul hadirat puguh yatim piatu yatim itu kelas 1 SMP Pak cukup kelas 3 SMP geus balik nu balik mah lain yatim urang kok amprekan guru SMA nu kelas 3 SMA hanya menang jatah kudu diketing nu kitu mah atuh ulah karunya sabab dina hukum mah ketika qoblal balik meme balik meme balik ya kuari mah di kelas 2 SMP geus nyawa tata tete tutu totot deh Pak jubu kaki dina keterangan jaya yatim mah qoblal bulu katuh ada eta yang berbuat baik maka baik tadi dicari ulah yang yatim kaki-kaki deh bener nah iyalah maka ditanya tapi eta ketika urang mere sodako
dititipan harta banda. Ya Allah, baranatina halal indal fikih segede urang mangges halal mah disodakokeun ku urang bakal jadi amal soleh bros pae asup kalian kubur. Para hadirin memeh mungkar nakir datang atuh aya malaikat rahmat. Mun mayit lalaki bu kasep rupana, mun mayit awe geul saanjeunna geulis atawa nya kasep kaula teh salat anjeun baheula. Oh aya anjeun sa meuni ruhai aya granit masjid. Granit masjid ngomong ari sasya meuni ruhai amat meuni kasepna seungitna ruhai aya neon masjid bare teh masjid eueuh lampuan pan kusia di lampuan. Eta ngararomong ari sia saha kasep ngan geuneup ai mah semen ulah loba omong jeung eta kabeh ngaromong ai teu percaya atuh pae teh heula kunaon. Ya Allah naon entah jam 12 kamu apa lama mau jam 12 perlu istirahat, kiai butuh istirahat, pak camat butuh istirahat, pak kapolsek butuh istirahat, ibu-ibu butuh istirahat, bapak-bapak butuh istirahat. Bakal ditanya kabeh tah ngaromong ya Allah terus beasup kalian kubur geus anjeun mah cek eta amal urang teh eta ka sedekah yatim di bulan naon bulan Muharram teh bengek eta kabeh bakal ngaromong ari sia-sia tina kasep ngandetik ai mula loba omong cau gejlok kacau hasem ngomong. Ya Allah, iyalah bapak-bapak ibu-ibu, harta banda urang ternyata bakal ditanya, umur urang bakal ditanya, ibadah mengpengker ngora meme datang kok geus kolot mah boro endek maca Quran mata urang deuleu cek ijuna emak kadeuleu Quran ngeblek kumaha lah lieur maca waduha teh tamat waduh cek ijuna deuleu mah kolot aing nyeri naon eta teh waduh deui. Nah, pengker ngora keur salat sunat kuat keneh. Mantak para pemuda heuy. Hendak berjamaah mang pengker ngora, hendak ngaji mang pengker ngora. Aya nu ngomong ki kadang-kadang, engke bae cenah kami mah apa hade, salatna geus umur gocap, la ilaha illallah. Dua hendak panjang umur bae. Nah, aje mang pengker ngora, hendak ieu itu mang pengker ngora, hendak sagala mang pengker ngora. Ketika kolotna ngedul, eta aya pensiunan. Mun mana keur ngorana rajin ngaji, rajin salat sunah, aya geus kolot teh ngedul, eta sarua jeung salat sunah bae. Aya keterangan kitu eta. Pala hadirin hadirat. Pohara, matak mang pengker ngora, pemuda heuy. Nah, ieu masjid geus bagus ya, Pak. Ieu ki nya Pak, sate ngaranna ieu kode tuh. Mang Nur Hasim. Kang Nur. Pohara. Eta bolu ngomong kita kan Nur. Saat ini dia kuning amat dia, bolu. Pannya cina ya letik amat nyelak, cek ya ini huntu. Eta ngomong kan Nur eta, kan Nur eta menmerek bolu eta bisa kena berkatanya maaf ya. Kan Nur, misalkan kan Nur eta nya nyokot merena kan Nur eta ngatilu gulung, atuh contoh ieu. Aku bidadarina eta kan Nur ngan tilu. Lamun hayang bidadarina loba 70 atuh kudu 70 gulu. Mantap be pokona mah. Nah, kan Nurnya. Pokona mah. Itu be kan Nur eta. Pokona mah eta. Pokona kan Nur eta bakal hayang geus eta. Sabab kieu ya aya 7 perkara nu bakal nyaangan urang di alam kubur. Bejakan ulah ya. Tapi moal loba-loba ka nya moal 1 juta hiji bae. Atuh engke heula main bolu bae lah. Bisa nu bang apem doang urusan ieu, jeung kacang. Iya kan Nur. Ieu lamun urang hayang cang di alam kubur, nah hayang teh cang di alam kubur.
kudu boga 7 perkara. Lamun teu boga 7 perkara moal caang kuburan anak sanajan eta pagawe PLN. Moal. Mana di antarana? Rajin soda bekanor pokokna mah anggeus pokokna ieu. Mojo nak nurut disiksa jaga di alam kubur. Wai bolu pebresar. Cek malaikat sadia bolu. Yang dihantem kan nur tina hulu mahalangan hiji. Waduh. Dihantem lebah beuteung 2 mahalangan. Molos tina suku ngan 3 doang ieu. 70 mah rata doang asal. Nah, nggak jauh itu dipiluin. Nggak jauh ini gampang kan. Asal isuk dehem lebah dia. Kayak di balangan, bah. Nanti cek main nak iya kula cenah yang karena kaji cenah Nur Hasim bisa tanya gitu kan. Nah cenah pagawean cek Abah Jamam. Atuh tantanyeun lah cenah. Nah, ieu hasil kula cenah dirasaan. Beu eta kan Nur kula tadi ngasahan hijinya. Kula karara sakit bae kula. Soalan kita kieu kan Nur. Cek ulami umi tadi mangasaan bau di Bandung. Meuningeun. Aya kene cenah bi bauluna aya ngan hiji engke bisi karara sakit. Waya ka jam 4 poeun bae kan Nur. Senang baik ya, oke bagi 2 orang di jalan, tenang baik. Moga-moga baik kan, sing berkadagang nanya. Orang dia kabeh nu usaha nu ikut berkecamuk kan dia ya, karena yatim piatu al muharaman. Moga-moga nu usahana ku Allah sing diberi keberkahan. Sing laris, sing marajo, hayang usahana maju, dorong pakai gerobak. Maju, mau mundur-mundur. Geus eta umur urang bakal ditanya ku Gusti Allah sabaraha tahun anjeun umur terus para hadirin. Anu terakhir nu bakal ditanya ku Allah jasad. Jasad dipake naon eta mata apakah diberedeun eta mata dibere mata ku Allah apakah didelekeun kana TikTok bae? Apakah didelekeun kana Quran? Ya Allah, jajal makwali mah kitu. Muka Quran mah paling ge atuh setengah lembar. Ayeuna le HP 4 jam 5 jam kuat. Bener teu? Bener teu? Taya ya awas ngalarade. Bu, Pak. Mata ieu mata teh ya sebenarnya mah mata biang keladina urang timbul nafsu. Hayang ganti mobil gara-gara nalo. Hayang ganti mobil. Gara-gara nalo, Kang Haji. Ji, hayang emas ibu. Gara-gara nalo. Hayang baju gara-gara TikTok. Gara nu buta, tilok loba hayang. Ya, udah kayak baju beli bagus dah, goreng cek aing mah cenah. Aduh teh nalo ieu mainan. Ternyata ilah ditanya mata orang ku Gusti Allah leungeun ditanya ieu leungeun loba nya kertas peta loba nya pitil susu siapa udah cara dia. Ih, kayak gitu. Bakal ditahan itu. Bo, bakal ditahan. Sungut urang sungut cangkem baham. Cek bahasa ini mah bacot bener. Sungut orang mulut kita saudara-saudara. Ketika di dunia urang coba jawab jujur loba ngomongkeun batur tah loba panca istighfar. Jahe jalujur urang dia ieu. Kanor. Jahe jalujur. Loba ngomongkeun batu geus beak batu diomongkeun mitohana pan bolon eta. Minang tu polongo ngomongkeun mitoha. Pugu pangbageur-bageurna jelema sakolong dunia mitoha. Dengekeun ku ibu-ibu. Hei, ibu, punten pasalaki ya salaki.
ulah sok pelit ka pamaji ka pamajikan loba salaki nu pelit ka pamajikan ka indung bapak pamajikan pelit eta salaki tolol. Ibu ge awas ya kula sering ngadu eta ka kula ibu-ibu kunaon bu ibu nu ti mana abdi ti anu kiai bade ngeukeun cai kitu kunaon anak abdi lalaki terus bageur ka bubur mah kiai terus abdi ka abdi perhatian masuk Allah tapi ketika kuari geus kawin ya Allah noong jarang ngiriman jarang ai dunia na gaduh beuh mobil G2 motor ge kuat opak masya Allah eta ka abdi mere kuat susurumputan bo salaki sia nu neangan duit hendak mereka indung bapana dicarek eta kitu kitu karena tolol pamajikan jeblek kawin deui Pak kunaon ai boga pamajikan pelit mah coba pikir ku ibu kunaon laju ieu salakina sia ka pamajikan salaki polongo ngaraba kanjut kunaon ibu ulah sok nguasai salaki pang jore-jorena awewe nu nguasai salaki kadenge pang polongo salaki nu sieun ka pamajikan lah cenah dia ge sieun ka pamajikan ai malen sieun biar dame hidup kalau ngomong Ki Oji coba dekat itu awas lu perdalam ya Ki Oji punten bu eta nu ngadu laju aya nu mah bu abdi nyuruhkeun doana bae kiai supaya anak abdi soleh ya Allah ulah kitu-kitu teh ngakolot desa eutik anakna mobil boga motor boga indungna berobat kuat kana motor hujanan naudzubillah kuat di jelema salakin teh ngomong dibentak neng mah cenah ge ibu na berobat mobil deui kamari ge ngegek tuh lawan eta mobil menang beli aing lain beli sia lawan indung aing goblok sia mabur sia ka ditu jadak sia kitu ulah kitu kurang neng pan eta teh ibuna bapak teh itu emak tuh di ditu pan eta indung bapak indung aa atuh sareng indung neng geus lamun embung curiga nu mere duit ka indung salaki urang kurang nu mere duit ka indung bapak urang kudu salaki urang engke keterbukaan bapak kuos itu nyelipet ke ditu nyelipet ke ragak tuh tengah-tengah ulah sok dibiasakeun dina rumah tangga kos kitu eta biang kahancuran indung salaki urang ya Allah ngecelakeun cimata anak mampu tapi indung palatirin ngecelakan cimata sanajan teu ngadoakeun goreng malaikat ngelaknat nah sia nalekeun aing geus ibu kieu jadi Pak urang ibu ieu nu jadi perhatian ka salaki Pak urang bang geus gaduh rezeki ieu ai mah di ditu tuh di kalen sih ada duit ih tacan kurang perhatikan bab indung masalah heula tacan atuh bare bae burung iya tuh bab iku mama bae sabaraha berena bare bae cenah 500.000 urang boga duit ge 5 juta atuh bare pas 1 juta bina-bina masyaallah atuh kan urang butuh cek ya ge barokah Laju salah kita ngerti baik, berarti tim baik. Indung kami dia sarua baik. Oh, ku mama bere, mung, ku bapak baik. Supaya teman-teman ngadoakeun. Dibere, bisa lagi urang kan, mak, yang kada rezeki. Ai aceng boga gitu, keur aya mak. Masya Allah, alhamdulillah. Atoh tah mitoha. Atoh indung urang. Ribuan malaikat turun ngarahmat. Ngadoakeun supaya menang rahmat ka eta jalma nu daek memperhatikeun indung bak kartos tuh jaju aceng semua mah kitu alhamdulillah balanja ka warung mau ya kemana ka warung beli kinda beli daging aing duit teh minatu aing lah tuh menang beunteun
Alhamdulillah cenah ti manehna bae nongge masyaallah bae cenah ti manehna. Alhamdulillah teu boga anak eta ih merean bae. Ya Allah ya Rabbi masyaallah teu cara itu bungsu nyokotan bae eta. Beda-beda ieu anakna. Indung mah ya. Indung eta indung urang. Manggi incu. Ceng. Aceng aing jajannya. Oh, mak. Gitu bapakna. Tebogan duit, ya ge aceng can emam. Ya Allah, ngalenyap indung mah. Ngadege anak icun henteu da. Jolengkat gegeuraan. Berangkat. Imana deket karang opat imah doang. Gegeuraan main mah. Langsung ka dapur. Main naon? Aya yang kieu ki. Ai di imah oh caib sanjona pae. Eta abianan ta indung. Horeng ka goa neuleuh pabiasan anak hadirin. Cerik indungna. Ya Allah, anak abdi Gusti teu biasa. Gegeuraan balik deui. Ceng anterkeun ka ditu. Indung mah sampai ka dieu nya. Aya eta urang mandung nu kitu. Nongan beas indung aya. Aya nyokot tak orang sia teh nyiuk indung. Pihewaeun, pihenakkeun. Lamun ditincak eta. Ai jamaah lo pakaiannya biasa. Ai gitu nang teu boga oh mak beak ilu nyiu hei awas terus ya bakal ditanya jasad urang maka para hadirin gunakan dimulai ujung rambut sampai ujung kaki dipakai ibadah ka Gusti mangpang mengpeng bulan Muharram wari hayo lobakeun kabagusan naon bae tamah di bulan Muharram bisana maca sholawat lobakeun maca sholawat bisana sedekah atuh sok mampu urang lobakeun sedekah bisana cenah kawin atuh kawin kunaon aya bisa mah woi pemuda euy kawin dong bulan Muharram kira kakak kawin tahun baru Islam lah 1446 Hijriah. Maka sebab sakitu ketika opat perkara tadi bakal ditanya ku Allah, mudah-mudahan jasad urang, awak urang, ilmu urang, harta banda urang sanajan salit, bolu urang, cau urang, aqua urang, kacang urang, kue urang, mudah-mudahan jadi amal soleh, mudah-mudahan itu sing jadi nangarana penggugah kapan para masyarakat anu can bagian supaya bagian anu ketika merena seetik muka-muka diganti ku Allah jadi loba tahun hari merena loba amin nu loba mudah-mudahan leuwih loba merena masyarakat sing jadi ahli ibadah amin ya rabbal alamin pas jam 12 lewat 7 menit muga-muga aya manfaatna hapunten anu kasun Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wala taj'al fina syaqiyyan wala mahruma Allahumma adina wahdi ahla hadhil qaryah bijahi khairil bariyah Allahumma aj'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wala taj'al hadhil qaryah qaryatan adaqaha Allah libasal ju' Allahumma aj'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana wa talamidadina min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ahli dhayr innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.